Nuju naon Pak RW Arjuna? Pak Kades, ya biasa we keur ieu persiapan bade ngojek teh. Hayu atuh, wilujeng ngojek Pak RW Arjuna. Oh, mangga. Waduh. Pak Kades sesuniang euy. Wah, kapilan ku Pak Kades ieu mah. Tapi moal Neng Marimar anu randa seksi, baheno nepom si Eplok channel pasti milik urang. Yakin lah. Pak Kades mah moal naonan. Neng Marimar mah. Kang Arjuna kemari main lagi hutang. Sawe nu nagih utang teh. Loba si Uje, si Ajum, jeung si Barong. Geus kieu aya mah. Setiap anu rek nagih utang, datangan ku Neng Srikandi. Ditungguan ku Akang Pabuburan. Tah kitu atuh Kang, eta ngaranna salahkeun tanggung jawab. Jadi isukan teh bayar kabehnya. Lain, isukan Kang Arjuna rek ngamuk. Ye, saksian ku Neng Srikandi. Akang dek dirempuk kuno dek nagih hutang. Tempokeun nah Kang Arjuna anu gugur atawa anu nagih hutang ngagoler. Nah hari Kang Arjuna kalau jadi ngacapruk. Maksud Sri Kandi teh mikir Kang, mikir usaha. Heeh, kan Kang Arjuna teh rek ini dek usaha. Kalah diajak ngobrol. Yeuh, maksa teh neangan usaha nu sejen, ulah ngandalkeun wae ngojek. Tuh tinggal dikeun batur, ngabela-bela pamajikan teh nepikeun katoh-tohan. Banting tulang. Oh, Akang teh kudu banting tulang. Sok ayeuna ku Neng Srikandi, kumpulkeun tulang taleng sing loba. Ku Akang urang buntang banting. Tempokeun sangkan Kang Arjuna teh katingalina banting tulang. Ya Kang Arjuna, cik mikir, asa kacida-cida teuing Sri Kandi mah. Geus ah, Akang rek ini. Kek. Ini masalah ngojek mah gampang. Nu di imah mau dibere bakal keur meuli beas. Ya. Nahan sakieu? Ayeuna sakumaha? Mana cukup 20.000? Ye, 20.000 ge kudu bisa jeung keur nabung. Iya. Dasar. Awas ya, lamun ke peuting rumpah-rampakan androk moal dibere. Assalamualaikum, sampurasun. Waalaikumsalam. Heuleuh, aya Kang Arjuna geuningan. Kumaha damang, Kang? Neng Marimar, alhamdulillah damang. Kang Arjuna nu kasep. Neng Malimar, peryogi artos ih. Gampil atuh eta Neng Marimar. Naon wae anu disuhungkeun pasti dikabulkeun. Ari peryogi artos teh kanggo naon Neng Marimar? Kanggo si Pupun, Kang. Peryogi kanggo bayaran ka sakola. Yeuh Neng Marimar, ulah digugu wae atuh ka hoyong guru teh. Keur mah budak tehnya capek diajar di imah. Jaba lempang ka sakolaan, di sakolaan teh titah mayar deui. Eta guru mitu kacida-cida teuing. Tong digugung ke deui mah. Kang Arjuna teh bade masihan artos teh moal. Neng Malimar teh seueur keneh pidameleun di dapur. Bade kalebet heula atunya, Kang. Keheula atuh sayangku. Neng Marimar teh pergi artos sabaraha? 500.000 Kang Arjuna. Hah? 500.000? Kumaha Kang Arjuna? Biasa henteu? Biasa atuh Neng Marimar. Tong boroning artos, dalah kumis, dada, udel, sampean anu romeheun ge kanu Neng Marimar. 500.000 mah kecil atuh Neng Marimar. Hatur nuhun, Kang.
Yayang, kok Kang Arjuna dicuekin sih? Waduh, 500.000 gede ya mah. Sebenarnya naon? Apa nama tiba heula zaman masih sakola ayeuna panggih deui panggih di imah lanceukna. Aya Pak RW Arjuna. Tos di mana Pak RW? Ya, Ronaldo, penyanyian dia gandeng tuh nguriling ka unggal imah. Nguriling mah menang duit. Ari Pak RW Arjuna suka-suka kuring. Dek gigitaran di dieu, dek gigitaran di kolong sasak, dek gigitaran di perjalanan. Kumaha kuring we? Suka-suka kuring mun sewot. Ya geus Ronaldo, aya menang dicarek mah. Cuma gugu pisan. Dasar Pak RW Arjuna. Tah kitu cuma dona, kedah rajin bebersih. Pak RW Arjuna terus di mana Pak RW? Ah biasa wih ngantor, ngojek. Tah kitu cuma dona, kedah rajin bebersih. Apaan Pak RW Arjuna? Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kaduana supados teu aya virus corona. Pemicu Madonna, anjing pageto aya acaraan tuh. Ah henteu Pak RW Arjuna, itu aya teuseuh di Kang Arjuna, alusnya satu kangen Sri Kandi teh ternyata kieu geuning pagawean teh. Di imah ngahajar rek ngojek. Mikir saeutik usaha nu baleg. Ka imah loban nagih hutang. Kuringan ukur diberes saeutik. Mikir. Kabur deui. Dasar lalaki nurus tunjung. Di imah ngomong rek ngojek geuning kitu kalakuan nantinya di tukang teh main awewe. Bu, mau tumpang tanya kalau mau bikin KTP ke siapa ya? Oh, mau ke Pak RW bikin KTP, tepungan aja Pak RW. Tepungan Pak RW, Bu. Iya, tepungan Pak RW. Tepungan Pak RW. Iya, tepungan Pak RW. Bu, tepungan Pak RW. Iya, tepungan Pak RW. Ya, makasih, Bu. Iya. Kurang ajar sih dah. Aing saumur hirup jadi RW, can pernah aya nu minculak siga kieu. Sia anak saha, wae cacang teh. Aing geusieun ku bapak sia.